sang tukang seng tatangga si liang hong boga kabogo si momo ini cipok. Ada Mang Dana. Si Wakoko. Senap situ mau jual mano. Wah, ini aku mau jualin kabeh. Oh, sabaraha? Nah, kalau yang itu mah 5 juta. Nah meni mahal 5 juta. Dia teh juara di mana-mana, nyanyinya juga bagus gitu, sok aja dengerin. Ini mah meni hade atau suara. Anu eta sabaraha? Lamun ieu mah 8 juta. 8 juta? Perasaan si tadi cicing gue, nah lebih mahal. Kok si ieu emang teu bisa nyanyi, tapi si ieu teh pencipta laguna. Oh, model Yayan Jatnika gitu? Salah, ieu mah baladna Ahmad Dhani. Cang cing cong cang cing cong cang cing cong cing cang cang. Ada Mang Dana. Hai. Si Wakoko. Ini naon? Ya urang ngubur anak kucing kok, Anak ucing anu sok dibawa teh ya? Jadi kok tadi isuk-isuk teh kurang teh dimandian ya, pakai sabun rinso mes leungit. Nah bisa painya. Teuing atuh da kok da tadi pas make rinso mah teu naon. Tapi nya giliran pas kurang di perut, ujug-ujug pae we sia teh. Urang teh bingung teuing kunaon. Karena urang capek-capek ngamandian coba. Dasar bocah cilepeng, bocah tolol, tidak punya pikiran. Atau pantas modal. Kuduna jangan pakai linso, pakai molto. Molto nya. Molto. Cang cing cong cang cing cong